Assalamualaikum halayak ramai. Yang baru nongol di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya supaya nanti ada notifikasi di gadget kalian. Dan jangan nonton sendirian deh, karena channel ini mengandung unsur kebahagiaan. Najis. Coba nun, Mbak. Iya, geus meuli ampo. Orang-orang meuli ampo naon? Iya, dek ngayakeun bakti sosial. Terus? Heeh, dek mentaan ieu dana ka warga-warga anu berjibak gitu. Terus? Heeh, duitna teh dibikeun ka ieu ka jelema anu membutuhkan, anu teu mampu. Hayu ah. Belum. Aya kesempatan aing keur nipu di situ ti ieu mah. Sia nih bangsat mah aing. Ku sia tolol di mah aing atuh sia teh. Kemang miskin sia teh dibasakeun ku aing sia hayang hirup berakhir di penjara. Aing juga kerja di sana. Sia nih watados UKR. Di mana aja? Batanya teh sia. Nih orang mananya bener-bener. Di gaya, ieu juga motor anyar. Salah atuh. Anu beunghar selain eueuh mah. Nih keren ya, make motor ieu ce. Nih, gusti sepatu anyar. Nih sabahejo juga hilal bangkono. Terkadang tapi eueuh mah angel geulis da. Gimana ce? Ulin we atuh ngajaran motor anyar. Nih, jika ieu mahal ce nya. Moal kabeuli ku maneh mah. Atuh pasti mah tuh mau kabeli orang mau kabeli. Tombol spion sia teh kabeuli moal kabeuli ku maneh mah. Penting lagi moal kabeuli dah spion saharga motor batur dipake. Beda maneh ka dieu sebenarnya kasih kamu itu duit sebenarnya. Lain ce urang teh nawaran. Wala naon? Nawaran aya amal pahala nu gede ieu mah ka ece. Sia pasti tidak ke masjid. Lain ce nih. Da aing bingung ke masjid mah sia teh aing rek dihadap pake tukang. Nah, kitu kumaha? Oh dilihat, lamun di tukang moal katingali emas. Dihadap pajakun jalu. Batu cuma nindawain ajang pamer ke masjid teh. Iya tuh moal katingali sama bae sebenarnya kata. Iya ce urang teh aya amal pahala nu gede pokona. Naon sok to poin sia teh atuh. Ya tuh da ce mah makan-makan. Ih, nyawa aing karek datang sia mah ini. Ce ieu teh warga lemur kiba teh rek ngayakeun dana bakti sosial ke anu teu mampu tah warga-warga lemur kiba teh dipentaan sumbangan tah ieu ce kabagean ieu kek ku ce eusian jadi kita duit teh jang anu teu mampu Cik saha maneh ieu? cenah teh Sekarang teh langsung. euy ngatuh da tadi CRT ni tah ka urang Teguan sia. Jelek aing karenya boga nu kieu. Sia tadi Jawa teh motor aing rusak sia teh.
Allah siapa ih. Ih, campuran nyebak motor gitu sih ya. Ya. Itu lagi ngajaran ya, Cuk. Jual cek semua menikah. Tapi ini udah tapi Ya, memangnya 10.000 nih. pasal itu aja sih ya. Atuh jeung nih kayak apa tuh kumas satu nih manya bongar 10.000 nih. Hayang kurang di beja-beja ke batur. Aku bongar tapi mah 10.000 nih. Emang tuh jeung nih terus sakieu nih. Dan butuh teh loba. Mungkin aku sih ya sama rasain teh. Oh deui. Oh, gitu wes ya mah. Miritan ka aing teh. Amsi. Aya injil mah. Tut. Tut. Mana ka teh? Nih anu situ motor. Injil mah. Nih mau diinjek eta mah da mahal mau kabeli kemana mah. Bae atuh eta biasa dek. Nah, apelan eta naonna. Anu situ mah di mana eta Mas kenal. Nih, asa tuh kudu kasih penuh mana aya teh. Mereka mana ka dieu? Iya, orang teh dikayakeun baksos. Dek metan duit gitu ka selembur kampung gibah gitu. Kabeh geus ieu geus pentan ya tinggal manehan geus ya. Nah, ha? Pada tadi geus nita si Keha. Iya, mah teh nita si Keha. Kabeh urang geus maya ka si Keha. Da kabeh di pentan ku urang sorangan. Nah, ada jeung mereka si Keha. Da si Keha teh tah manis cenah. Tuh, iya sih. Embu urang geus sia. Keha! Keha sia ibu ka aing. Neng, dia bisa nol. Aduh, aing teh ngeusian deui wae. Tuh, eta mah si Keha mah. Tuwe nalipuna ka aing teh barisaan. Aing mau percaya deui. Goblok. Makarep sorangan nyawa. Matunya ya. Kamar sih ya? Nyawanan, hidanganan. Kita nih ada orang saya boga kakuha kasih tuti tadi nate. Ada orang mati minta-mintaan, mentan kasawaya sih. Kasih tuti ungu, ada orang mah geuleuh lagi kasih tuti. Oh, kadek kan lain. Henteu nyaan kasih tuti unggul. Udah orang mati nita tuh. Dekat tuh mana duitnya? Nah, tuh teh nih nya 10.000 udah kurang dibalanyakeun jang sapopoe. Itu geura. Iya sih, dosa eta teh. Ngomongin aja bakti sosial dibalanjakeun. Tuh orang teh butuh duit, dang minjem tuh dibere. Ngose orang teh nipu. Wah, gitu carana aja mah ngaran urang deh. Dekan atuh duitnya dekan bae bagi dua aja rokok lumayan geus teh mah geus mere. Nya baru aya. Deket buru. Saruan mah pengurusan. Mana 15.000 itu. 10.000 udah rokok lumayan. Oh. Kita ke bahasa mah aing ku aing dilaporkeun ke polisi. Ah, nih atur termasuk kita miskin yang diperatakan. Sia ya. Gitu. Gitu kayaknya berikan uncan atuh. Latihan atau
Iya ya, Sud. Kayaknya nggak tahan.